biasa jika indung yang budak ya. Ketiga mama lede. Kalau orang tanya gerak cek ya kumaha sehat. Nyatu pun gering mah mau bisa ka dia. Bener tuh. Ari abdi mah ayeuna teh alhamdulillah nuju kirang sehat. Keun bae teu nanya oke. Sami abdi oge teh salaresna mah nuju kirang sehat, parait kene sumut teu kuat ngahakan tai-tai acan. Oh sok gitu. Iya keputihan geus 2 poe karasa lah. Geus pusing kabari mah geus teu kuat make pempes teh. Katanya terus anu nawer tadi. Bapak aja. Tahu lah itu Pak banyak kan teh nangis nyawer ka Andin teu. Abang tadi keur nyanyi nyawerna. Berarti cepiang ge kudu satuju. Eta bejaan di Marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Atau tadi di bumi atas. atau biasa jika indung yang budak ya. Ketiga mama lede. Kalau orang tanya gerak cek ya kumaha sehat. Nyatu pun gering mah mau bisa ka dia. Bener tuh. Ari abdi mah ayeuna teh alhamdulillah nuju kirang sehat. Keun bae teu nanya oke. Sami abdi oge teh salaresna mah nuju kirang sehat, parait kene sumut teu kuat ngahakan tai-tai acan. Oh sok gitu. Iya keputihan geus 2 poe karasa lah. Geus pusing kabari mah geus teu kuat make pempes teh. Katanya Wah ieu mah ayaan deui atuh meuni ageng kieu ieu sabaraha bulan. da abdi teh juga mesen ieu teh. Oh, Banyak boleh dikirimkeun di kanu paket. Ieu mah sanes ieu abdi mah kan pergaulanna bebas. Gaul teh sareng saha wae. oh. Sudah nu tadi meureun parabola. Enggak, abdi mah jeung sareng kamari jeung ojek di luar. Mere 7.000 akeun bae we. Penting mah mayar. Kadang-kadang abdi sok teu tega. Buka ditu mah gitu, geus lah kumaha bulan hareup we. Di bulanan keun we lah. Ya Allah, tenda mah sadayana Ibu. Nah, da katingalin eueuh rumah impusan sih. Bang tadi ge mata ka dieu kercat geuling. Alhamdulillah. Tadi mah digulung-gulung di ditu. Tuh di mah itu cok ka dieu. Kutang buat beli katongong. Buat beli kita duit di sini. Ditinggal di kamar mandi top teh penting coblok hiji. Serta Mayar sabaraha tuh eta? nyaho, punya lung cakcok aduh meni enak. Oh masih kena diskon lebaran atuh. Nya mati batu pan beunana da ayeuna teh musim hujan ya. Teh buat geus teu make cangcut. Barang hasil Ibu na bingung mainna basa di geus teu dicangcut joro kitu. Kada tuh bisi katirisa. Untuk kamari oke make tapes kalap. Kita lumayan daya serapnya tinggi, cuman jalan 10 meter lecet. Ya tapes kalap. Aduh ganti pakai lapan. Ngan bingung pas dicabut rontok kabeh. Ayeuna teh botak. Ya Allah, keturunan. Abi seram heuleh nya. Lah jika mamah lede. Anu di TV teh ini Mamah dan Aa pucat dong. Mama jeung Aa bara rucat. Beda eta mah beda omah dedehna. Di mana nontonna? Nyaho batur mah di Indosiar, adi mah di Indosemen. Eta geus anu nyawer. Geus tadi kaya nu bageurnya eta. Biasana abdi mau balik teh nu nyawer di dieu mah berkah. Di Aya nu nyawer. Ngan kitu ngan salembar. Sigana jeung cepiang mah bakal berlembar-lembar. yang loba teu. Atuh aya. Urang fotokopi we. Cai tuh. Di ditu tadi cai. Ayeuna cai deui wae.
Urang disangka cupang meren cair malu lu larutan penyegar cek kaki genep ieu tilu jadi genep tapi itu dibuka Bade di pangbuka teh. hah? Kan asa pangbuka sak dibuka sarangan panas semuanya cacak di alam dunia buat panas kieu komo di Jakarta Pan Jakarta ge alam dunia keneh. Nggak kurma cuaca panas tempat tetangga balanja wae panas kesal batur meuli parabola orang meuli paramek liar kana ulo salaki di pasiaan bapak nu tinggal di tetangga mah gulangnya buat sagede-gede pelek beca urang mah memakai wae karet gelang era aing kamana-mana Kamari ge aya di lembur abdi. naon Ibu-ibu protes ke salakina. kunaon teh Ngajarkeun teh bapak tingali pemajikan batu mah emasna teh 22 karat, 23 karat ngari urang mun itu sakarat-karat aja. oh tilaneangan tambang leutik atuh tungkeun alun panto aya sakarat alhamdulillah adi mah kaca biasa atuh teh da atuh mah teu bisa Bahaya ditiupan. harapan ibu-ibu bahaya. Atus kudu kosong-kosong kana meja da atuh banyak kudu ditiupan da moal cakeul kebelah cepea mah teu hidang ieu batur-batur make baju koko aing dadas gan edan leupas aduh ya Allah ya anu urang dieu buat garelis saware ya, udah bapak-bapaknya mambungan disebut gelis luar biasa bapak namanya di mararapi maracetiungnya di dia mah ya. Sebab ada peribahasa wanita yang pakai jilbab akan terlihat lebih cantik daripada wanita yang pakai kopiah. Ya orang doakan heula ya sadayana ya. Mudah-mudahan sadayana dia sing sararehat. Sing palanjang umur. Sing laloba duit. Da panjang umur hungkul duit teu gablek sok. Lieur kana hulu atuh kasih wae jeung salaki. Tok pokona mah sing berkah sadayana. Sing laloba budak. Tok main penting mah sore jeung soleha budak laloba oge. Da cekolot mah boga budak mah tong asa-asa 25 siki budak mah. Dia nyaman we edan 5 aya 20 deui. Pas cepiah 13 cepiah mah dulur. Cepiah mah anakna 13 anak mak 13 minta kamari maut 2 mak teu sedih sesana loba keneh aya 11 deui lamun kurang heureun deui lan telahnya teteh orang biasa sapanggung alhamdulillah. mohon aduh ya Allah Sampeannya nya kamari mah kun corona ripuh ustad gitu payu teu mararanggung teu ngaraplok di masjid ngarobrol jeung pada kol beduk waktu manggil ke corona ripuh artis teu pararayu wi belaan nginjem monyet nguriling kalau gua lembur bawa monyet nginjem ke tetangga udah orang usaha cinta ya waktu manggil monyet dibawa aya budak ngariung loba di dinya we urang nakolan kaleng can jaya nu mere monyet geus ngegel budak katempuhan denda 2 juta aing ngajual motor can ngalari pisan monyet tak kalah ngegel budak goblok cinta ibu bahagia bu mohonnya seri di dia mah insya Allah di tempat pengawasan mah berkah ibu seserian kecuali ibu batur seserian wae pertama kudu dijampekeun nya keun bae da seseri di tempat ngajos mah di tempat ibadah mah insya Allah jantan berkah daripada di imah orang prarusi mikirkeun pagawean kebeak-beak komo ibu-ibu mah nya bu jangan ngopel sasapu nyusuhan budak beres nyusuh bapanan niluan dia bapana malah mau nyusuh jam 8 nyusuh coplok-coplok setengah 5 goblok
Kadang-kadang ibu-ibu dah lamun sare tentu diputang, lamun angkarak susuna leungit. Nyara rumput anu kelek dipanjang-panjang teuing susu. Entah kalau panjang-panjang susu mah sok aya kejadian tetangga cepiah gara-gara susuna panjang ngagoreng tempe manehna maot. Gara-gara ngagoreng tempe maot. Kena goreng tempe kutangga pegat susuna anjlok kena katel. Asak. Terus nini keur nyeuse di hanan. Di jero imah ieu make panggeulesan teu bisa make mesin cuci. Nyeuse eueuh batur teu make utang, paeh kagilas ku sorangan susuna. Kita bawa edan buat teu gablek kira-kira susu sorangan digiles. Entah. Capsaran. Aja. Aku lu rame teuing ieu. Oh, teuing. Pan 100.000. Aduh didinya, teu sani nawer tadi. Bapak aja. Pak ulah itu Pak banyak kan nais nawer ka Andin. Tuh. Abang tadi keur nyanyi nyawerna. Berarti cepiah ge kudu satuju. Tadi bejaan panitia ditutus sama Mang Yadi sama tadi teh. Mang acara naon ngadu bagong. Oh, dah teh. Ah, bakal bohong cinta. Nah, acara ngadu bagong cinta di dia. Itu acara sih. Di tanah. Mana? Itu baca sorangan aja. Di tanah wah. Ali di Muhammad Ali. Ridho Muhammad Holil Charlie gua artis ngajak ke artis siga nama ya kan anu di ditu mah di TV Charlie Van Houten jigana ieu mah Charlie pandemi buset eta beungeut Andin ini sieun abdi lupa beungeut sorangan sieun Pak Charlie kalah foto nu ieu dipasangna aduh ieu pada gesep nyingsieunan beurit di imah cepiah mah buset kuat jebak itu beungeut kita beungeut apa tarang baga kuat mah geblek juga martabak bangka beungeut abdi mah alhamdulillah boga beungeut kita bersyukur amplop jeung jurig da istighfar amplop ustak hadip jurig da geuseuneun hadip teu pegat pocong bakal lempang we nu poek lempang wajib teu pocong dideulekeun padeuleul-deuleul amplop pocong deulekeun aing siap teh taranjangan we Bu cokot geuna teu bisa ngalawan kalian ngeunna taranjangan pocong dibuligir nyumput tina tangkal cau box aku aing cinta mangkat ka lembur nyangan baju penting-penting nya mau lain nu moe baju penting mah akhirna manggih sepanduk pocong make sepanduk partai ajuan-ajuan ada tongong aya tulisan coblos nomor 1 aya pocong kampanye itu acara teh di tanan alhamdulillah orang doakeun ya Cep Ridho Muhammad Holil mudah-mudahan si jantan murang kali anu soleh anu berbakti ka ibu rama bangsa sareng nagara mudah-mudahan atuh tahun payun ya Ridho Muhammad Holil sing disunatan deui engke manggil cepiah deui hah moal beak bukan aya dogna 2 engke lamun eta CF dogna megar kena bijil deui sunatan deui lamun teu percaya sok nu bapak keurut kabeh ku ibu isukan ke megar dogna anyar deui Bu tenang alhamdulillah bahwa iya Muhammad Ridhona di sepitan ari Bapak Charlina disunatan can mudah ke disunatan Bapak mancan alhamdulillah pokoknya mah bicara rehat terkuat tadi atul mah kumaha tuh ceritanya mau cager atul mah kudu digarap aduh alhamdulillah keur harita corona mah nya adi mah kuatnyaan teu pararayu nu payu mah amil we
jeyah ambil mah kedeng-kedeng innalillahi selang 2 jam innalillahi ambil terbalik-balik guriling kalau baru maut kita kurang doakan ambil sing panjang umur amil wayah nanya masyarakat can maut kabeh mah ulah waka maut kayak labung masyarakat geus maut kabeh kaparak amil dan baik kayak mau mandi mandian mandi sorangan ayahnya amil ayeuna masang kain kapan masang boe sorangan bisa ieu ketika kuburannya mantong ge sorangan meureunna teh abi teh tanggung jawab teh ieu sakilo mana moal barali cenah tahajat ge kumaha moal barali karunya kasalaki ibu geus kusuk kanturan marake rantang teu barali kana ieu we dan aduh alhamdulillah ieu bapak-bapana meuni seueur kieu bapak-bapak mah hiji ge dihitung 2 sok cabak aya 2 tapi salut teteh ibu-ibu mah wanita itu makhluk paling kuat betul luar biasa kuatnya luar biasa manusia terkuat di alam dunia itu wanita sabab kalau disebut kuat mawa gunung 2 siki biasa we sugan berat sugan mah biasa we coba lalaki dibang mau pentungan hiji kuat diganjal lato-lato sok lalaki mah kieu diceklan keneh sok aya teh awewe kieu diceklan lepas tangan baru aan berarti kuat jagoan unik itu manusia paling unik itu adalah wanita jangankan bicaranya jangankan dari pakaiannya jalannya kentut nage unik rupa-rupa ini bener awewe mah parawan beda hidup nangeunaheun parawan mah punten parawan mah ngeudaheun lamun rada seber mangga rada nu ribu mah nini komo awakna kocupiak kieu gede awakna nini lamun kitu nyangan tihang ceklan bak ceritakan ini itu tak kos gitu ceklan tihang muranteng kita tas ngahakan besal beren oh gibri sang beren itu tak kiin aja awe mah luar biasa kiin keur mah awe mah beser sok ibu-ibu lamun kiin sampai sabaraha kali aya 5 kali aja paling 2 kali bang lobana kiin awe mah dah kiin wae beser sok nyapa lamun dipake ku urang ya Pak lagi dipake ku bapak kiin heula tah bapak heula Pak jangan kiin Pak bus dia goblok ngelentak dipakai ku aing kieu sama teh ibu-ibu tah di tengah-tengah keur dipake ge Pak dipakai tengah-tengah Bapak turun tuh kunaon kuat aing kieu tah ibu-ibu jabak kieu na teh ibu-ibu mah sok lamun cebok teh diseblok dicabok diseblok dicabok lamun ada sekali cebok 10 kali nyabok waplok mentak pantesan cucuk barang palingan jarar dina tuh kih lagi dicabokan laki makan gatang simpri geblek gini beres laki awewe mariku gitu laki mah paling nyete sakit dia mahin cebok beres awewe mah itu cai sakit cebok sakomah bisa ember bisa apa ya lo aduh entak kadang-kadang ada mendahan sekesek ibu-ibu teh sabab di setiap ayah pengawasan acara non gitu teh pasti ibu-ibu nuduh minang asa ulah dini-nini we dihareup sieun alita ada yang nu ngaji dini-nini pan aya nu aya huntuan mah anu ngaji teh Bismillahirrahmanirrahim Allah tuh kan ngeunahkeun aya huntuan mah coba nini-nini jajarkeun cenah nyebut Allah yo sieun Bismillahirrahmanirrahim.
betul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Menahan tuh kok. Sakit itu jangan dibaredahar. Ibu hoyong teu boga anak sorana pas kitu. Abdi mah. Kapun abdi tuh. Kudu toy kudu hese nangaisna. Gede budakna. Atuh budakna sagede kitu kumaha nyusu. Nyusu biasa. Aduh alhamdulillah ya Allah tringan. Di manyaan baca teteh pokoknya dari mah moal aya moal ngabahas ngaji dari mah teu bisa ngaji adi mah nyandak kitab urang kitab hahahehe babnya ke bab hahahehe jadi ke ibu teh balik teh ka imah teh meunang tapi ibu tos taruang sadayana teh can tuang di orang makanan pokoknya naon apakah sangu, apa beas, apa jagong lembing kalabokan lembing di orang mah sangu alhamdulillah dan peda sangu asalnya tina piring ibu pada harus sangu tina beas kumai ngomotanan ayo bapak dahar sangu mah tina piring osok ibu dahar tina piring tak aya nama ulah dahar mah dina kursi keun we sangu dina piring mah lamun ibu dina piring sangu di mana aduh ampun ayeuna kongkorongok naon tah sora eta mah sora ngan peda sorana sora uik apa uik nu nyorana teh ibu makanan ambrok nyebut ayam Pak Charlie kan Anjir, kela di lembur abdi mah aya kongkorongok hayam teh sok suudon. Besok naon sih? Hayam kongkorongok 3/4. Majarkeun cek jelema nu teu eling mah tah saha nu reuneuh. Buset. Hayam nu reuneuh hayam disalahkeun. Cek hayam teh aing mah teu berdosa wew. Artinya hayam disalahkeun. Di dieu aya teh hayam nu kongkorongok isuk-isuk. Di abdi mah eueuh. Hayam mah manya kongkorongok isuk-isuk. Wah, bahaya eta hayam aneh eta nu kitu. Nya, nah, ibu baru ke hutan teh Bu. Teruskan. Jelema nu boga hutang berarti loba nu percaya. Anu jelema teu boga hutang berarti geus nu percaya. Unyah minjem berarti kan dia nu meres. Lamun nu boga hutang kan berarti loba nu percaya. Teruskan hutang. Jadi doakeun ku abdi mudah-mudahan sing kaing rezeki kalunasan sadayana. Ari Bang emang di ayat teh. Bisa. Wah, bodi dieuleuh abi mitina. Ayeuna mah teteh teu bisa diomongan jelema teh. Kamari kita tetangga cepia diomongan. Dieu aja ulah minjem ka Bang Emo, haram eta teh nyarekan. Bade ngocus ya haram-haram mere minjem teu ka aing cenah. Ini langsung bab teh ngomong deui goblok. Di bejaan teh malah nyarekan. Dia cek itu tetangga wing oge ngawarung modalna di Bang Emo kurupukna naliat. Jok teuing ngareuna ke cenah sia mere minjem teu ka aing cenah. Buat soakan begitu kan mah coba kamari tak di kamari di madrasah teteh kudu kieu we jadi takun kiamat eta aya budak nu ngacung ece engke lamun poe kiamat sakola libur teu goblok cek libur guru cenah ge modal barudak kesan hayang asup itu cenah hayang asup surga acung kabeh teteh eta di tukang budak kieu we naleukeum na meja. Wah, betul hayang ka surga, asup surga cenah cedok wae. Mana kunaon teu ngacung. Mun asup surga, bung ceah cenah ieu mah asup tentara we cenah. Goblok teh kana. Garitang lamun nanyakeun di mana ayeuna kitu tah rupa-rupa. Kamari bulan puasa ieu nanyakeun ka Cepiah. Ceuk cenah mun puasa cenah cai keluar cai mata bakal teu cenah. Cek abdi teh nya henteu atuh. Tapi kumaha heula eta bisa keluar cai mata? Heuh ngabaso cenah lada teuing. Ya bakal goblok nanti mata na masuk mah. Betul cenah kunaon nya eta nu ada sugutupan ceuli. Nya heula nutupan sumut moal asada goblok.
rupa zaman enak. Kamari ibu ke lebaran nyalekar teh ka makam. Di abdi mah pasea jeung tukang pembersih makam. Mun cek lurah teh itu ayeuna mah lebaran jelema pasea bodo nyekar ka penjaga makam atau mau bersih-bersihan cenah makam. Alhamdulillah beres salat ngabring ka makam leungit kabeh bersih. Segala pangbola hoy makam hamarana. Buru dibersihan ka makam da tukang pembersih goblok beuna mah kabur we. Cenah pembersih teh manjut doser meureun si eta. Lagi dan pas dibersih teh cabutan jukutna lain habe jumak makam da buat disesakeun tunggul-tunggul aja. Goblok tukang pembersih. Aduh alhamdulillah. Banyak punya orang cek peribasana orang mah kudu seueur ngaos tatangi cepiah teteh alhamdulillah rajin ngaji ibu-ibu rajin rotinan ibu-ibu deui nu rajin teh rajin mah ibu-ibu sok rotinan bapak-bapak paling ge 4 urang ge sarare di jur kieu we bari bapak-bapak mah silana teh dibulak-balik standar hiji bari nyambulnya standar 2 nangkep tuur teu make standar pan ngagubrak sare ngagubrak sare pas balik sedal ustad dibajut bapak-bapak ibu-ibu mah wah kalau ibu wae asal tapi pas we jeung salakina ngaji teh asal balik ngaji poe Senin rotinan di Masjid Anu balik mau baju anyar mangkat di rotinan rebo balik mau baju anyar di wae kecil baju anyar menang beli mama lain menang ngayuk eta menang sabulan ngaji nacan bisa hutang baju buat ke salon bari tapi kan bahasa gitu ya naik ngaji nya punya tukar raji kan kadang-kadang orang mah tuh bisa nonton untuk ngomongin batur teh unggal poe sok we ibu-ibu pada ngomongin batur tuh aduh resep tuh ngomongin batur aja dari awal sapoe tuh siapa namanya tenang aja yuk aku mau diajakan haresek bisa ngaji teh itu teh lah ieu teh lah bangga cuma siga dorek hirup salilana wae cenah tepo balik ngaji puji mah teh diomongkeun teh sia ngaji-ngaji ngomongkeun batur mending aing teu ngaji aing mah ngomongkeun batur kok anu eta itu ngomongkeun ngomong aduh alhamdulillah kan baik Bapak pokoknya mah sadayana mudah-mudahan ibu-ibu na oginya di bumi sing sarerewet nya sabab pisan manfaatna boga istri cerewet teh Pak kahiji istri cerewet mah insyaallah imah moal kaasupan jin ye jin oge soak kudu cerewet mah bingung jin oge ge gembol aing balik cenah balik dia goblok ibu ka imahna cerewet pisan aneh makasih Pak luka dua pan boga pamajikan cerewet Bapak alhamdulillah salah kita bakal ketua usaha tekaup cici ngahulang serentang samperkeun ke pamajikan sia goblok wal usaha tu beas geus beak budak seulutik jajan teh eureun sia ngajidog wae sia mah usaha kos batur atuh kabeneran anu boga salah teh pondok bool cek urang mending pondok bool nya Bu daripada panjang bool sok barabe mangkat pun digogotong aing mah cenah hanjakal kawin jeung sia sumateh dibahagiakeun aing nyaho sangsara ki mah baheula we jeung Gatot Kaca ngalamat aing poe ditolak duka tilu manfaat pemajikan cerewet mah insyaallah salaki moal pisan Pak modar ngorang-ngorang ruas seperti bisa lupa pemajikan gopak eta sakali ngagebek teh sakilo daging geueut mentak bekah majikan cerewet mah ampura banyak anu pegang mah dipariksa ka puskesmas dewe penyakitan cobaan di ronsen ke rumah sakit pas dipoto teh ku foto ronsen jadi we fotona dina dada teh gambar pamajikan keur molotov apangi penyakit ieu carekan we pamajikan aduh alhamdulillah Ibu resep boga salaki anu jujur apa anu bohong? Resep boga salaki anu jujur Pak kupingkeun Pak. Ibu teh resepkeun teh boga panjang salaki anu jujur. Ibu lamun dibohongan ku salaki resep teu. Mentak Bapak kudu jujur. Bapak teh diajar jujur ka ibu. Heuh Bapak teh boga niat bebeja ka ibu teh ibu abdi teh hoyong nyandu. Kira-kira diizinan moal. Wah Pak, lebih bohong Pak. Hai Kitri.
karena kira diajar jujur bisa diuji. Salaki anu ibu apa nu Allah? Salaki nu ibu apa nu Allah? Nu Allah. Lamun salaki anu Allah titip ke Allah hayang berkah sodako. Tunduk can bo. Wah curapan. Aduh perang selawatan sarangan. Ya siap. Tadi nu pada nyawer teh salah salik deui geuning. Saha? Pak Ustad. Pak Ustad. Pak arek moal Pak. Biar aku arek kaneng naik di bereta. Ini gambarnya nih. Ini Haji Utong nih gambar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabiillah. Ala Yasin. Mana pasnya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Aku bapak candi kumpul serangan. Bila aku bajak doang aja ngumpulna. Oh palurah. Ya Allah bapak, ya Allah palurah. Ya Allah gini jalminya. Palurah, aduh, ayo pacar kita tacan. Bacali aja meret. Saetut mah. Orang betena sukan pacar. Pira kontensi kumbang balura. Pira kelamun tanya kalian berbicara atau ninggam helak asa hawai atau pacar liat tuh ajak meret 200 mah pacaris lebel. Ampun kadang sangat nggak jarang ibu nak. Nyaan, tadi yang dipoto ibu-ibu hajat buat nincak-nincak ada jempol suku. Itu saya tak ibu hajat, oh dudungan, hajat teh, hajat dudungan menincak oke. Mana ibu hajat? Ada ibu hajat tak ya. Sareng bapak Caldina ya. Oh alah meni harurung. Ibu hajat juga teh kahuruan tadi mah. Ini bajuna meni harerang ya Allah. Salatullah salamullah. Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Kaji kuda, kaji karang, kaji kini numpak becak. Pemuda zaman sekarang, ini diperkosa.